Harga rambut. Nyampur ke barudak ah. Kawetan. Oke dulu. Coba pilihnya. Gimana nya barudak? Pirasat makdi piling. Nah, menunggu adalah barudak di dia ah. Di warung bari ngopi. Sugane daratan ka dari ah. Tungguan adalah di dia we. Nyampur bah liwat aya gitu. Bah liwat. Aya gitu. Maghrib ke ujung berung bah, biasa teh ujung 5 siap lah. Tapi mau dibayar tunai bah, di TF-nya bah ajisna bah. Siap. Ya dina aja kalau ada materialnya. Pokoknya siap bah. Ada tujuan. Bah, Jak, aya naon tumben ka dia? ayo orang ngopi bah. Gimana? Itu di Kulon ayo. Oh siap. Tadina dek ke ujung berung, dek ngagrep teh nama. Atau mau aja di Lugat tah. ah mending ngopi mending bah. Gitu. Siap ngopi. Ke deui we atuh eta mah. Bah. Bah, murah bah mah cios eta rerencangan ngajak ngopi cenah bareng. Ya setengahna bayar. Lain digagakeun biasa teh. Ya setengahna bayar. Ah aing we. Ya gampang lah eta mah. Tapi bade type ku aku bah. Siap. Tenang. Iya bade ngicil HP. Oh, siap. Sugane. Iya, siap. Ayo Ayo tuh, cair. Ya siap. Bah, murah nyobanya. Ya. Ngaduan baru udah kesal lagi aduh tadi aing mau batu tulang cileung sorangan aya itu babaturan preman anu ngajugrug di jero sare pas nu lieur wae ah sararangkeul eta yang ulin yang ngopi gitu di warung nongkrong sugan aya batur nu ngaliwat ka dieu nyampeun Ayo bah. Alhamdulillah. Bro, keur nyantai? nyantai lagi ngadaweung mau batur aya baturan teu tinggal ngagoler di jero Mana? Ieu sampeurkeun bah. Dikan tempo. jero keur ngagoler gara jig samper daripada cicing kitu mending Man, ayo rek ngomong mah. Man, ayo rek ngomong mah. Itu baru ada raguan orang ngopi bareng cenah. Ngobrol. Hah? Nuang naon ieu? Ulah saya di dahar ngebejaan. daripada cicing mending nongkrong di warung. Ulah saya di dahar Ayo ngopi di warung. Yuk. Ulah saya di dahar. Tuh, masih di warung nungguan tuh. Yuk. Ayo. Kan ieu tuh rek dobrolkeun naon masalah naon. Kalau ruang riung ya tuh. Udah ruang deung ge kudu aya jeroan. Hasilna naon gitu. Mau ngopi, orang ngopi di warung. Nu diobrolkeun naon kira-kira ayeuna acara kehidupan teh kunaon? Balik bah teu kenal naon. Ada. Ayeuna sareng mah kita rasa teh udah di dieu mah, udah mah. Jadi ngahalaman heuh. Karena di dia. Heeh, aing oh saya di warung dengan ieu. Iya. Heeh, geus tadi mah. Wah, ditarungan ke tadi ke mana atuh? Oh biasa Udah tadi jam berapa Bang Liwat? Jadi samper dengan pas samper heeh. Bea kopi dulu. Aya si preman mah molor apa kawan teh? Heeh. Preman? Molor. Kan bayar sulang yang dia tuh. Kita tadi utang meureun abis angin meureun dipencetan bonukna. Ieu teh yang ngaropi Cik kudu benar dijagokeun preman mah. Nah, ayo kumaha ini ya. Kumaha? Gampang, bos zaman ayeuna mah teu duit teh kang gesek. Please, kumaha please? Dan nyekel di Bang Liwat ieu. Oh, aing kumaha ye? Mang Udin aya Mang Udin. Oh ya aduh tadi gigi kasbon heula dia oge. Wan kamu cokur atuh gaduhan sugan aya. Daripada ruang riung dia gara sok rek meuli rok kopi rok duitna eueuh rek meuli sagelas kulimaan meung geuningan. Mending gara yang useuh. Duit Mana enak kumaha man? Dek lu nguseup ka si bos anu baju kuning. Coba nang. Please, kumaha? Ayo tuh urang nguseup we. Iya. Mang Udin. Ayo. Ngari yang musik yang mending Jadi tepuguh gagawae. Mending useuh pe sugana yang menang lauk menang lele atau urang pais daripada ruang riung teu puguh mending gara yang useup kieu. Aya penghasilan useup mah. anak kesal dia hudangkeun nanti mah. Jadi gak dia musik mana? Man borodah kitu. Urang oge teh ngagrep teh tulus dek ujung berung teh mah.
gagal weh. Ngopi teh jadi nya. Ngopi teh jadi. Mantap kudu balik naon oge. Kudu boga pemadegan sorangan. Sugana we yang milik bukan nama urang pak urang goreng garing ngeuna gara meureun lele mah cigana rek diajar ngarahar rencana air nyangut gitu aduh Geus tinggal hanya ngusupna sebebeunangan Ayo can. lam tempo sokan meunang. Balado. Meunang can nguseup teh. goreng acan tuh ya tuh Ayo balong saya. Boleh tempo bisa ngomongana. Siap, Sekalian siap. meriwat. Sokan meunang loba. Ke tempo lagi. Kan musab sangenah nawe, menang belakang 20 kilo kita. Ayo di mah.